Ya duitkeun pangabutuh loba ieu teh. Aduh, usaha keripuk. Tani wae kitu ieu mah mending kana jiga tani tapi melak naon nu kira-kira ieu jeung masa depan ti aluseun euy. Mang. Heuy. Anjing. Aya budak tadi adanan ka dieu gawe naon dia. Waras ya eta mah. Pasti ngajak untuk puguh ya, pasti we spilling ya spilling. Iya mangka kebon Mang Macul cicing we kitu eueuh gua. Iya buru uang tani geuat. Hayu budak tadi adanan ek melak naon jiga nu aya pangabisa wae lah. Ek melak naon ieu teh. Siap, nah geuning ka kebon pira oge. Indet lah. Aing boga bibit nu alus pokona mah ieu mah hasilkeun ieu. Nah, awas mun teu hasil. Aing sok. Ieu kebon aing loba aparat ka ditu kebon mah ieu hanca Macul langplakan heula ieu daripada ulang-ulang di imah geuat lah. Iya mah, aduh sabaraha meter ieu mah. Ih. Eta mah. Ok buru geuat digawe lah barang manten ya. Rek melak naon ieu teh nu puguhna. Enggeus siap tuturkeun. Enggeus siap lah loba bebeletukan bantuan we atuh urang lah. Ieu teh melak naon budak teh di adanan. Ieu teh geus di lobangan kieu teh melak naon. Ih, urang boga bibit alus. Urang kota ge harayangeun bibit nu kieu teh yap geura. Aing curiga euy. Budak teh di adanan mah euy. Iap geuat. Sok ya. Tah logak naon geus hanca kamari tuh loba tuh. Ieu ya carana tadi ieu. aing nanya teh jawab-jawab. Karimlak bibit kitu tah. Tah. Kacak. Asik melak naon eta. Eta laun leukeut di kubur kitu kasih melak naon. Pan ainu ti kampung ka kota, tasok di bahanan buah tangan. Buah tangan ieu teh. Buah tangan teh lain nu kieu. Buah tangan teh oleh-oleh. Aduh anjing geus aing bal-balik buturkeun nu budak teh di adanan kieu lah. Mang, semangat. Nak kenal mana deh? Lihat cucungkiran gitu si Lali. Ya, tanya geuraman tanya. Aduh. Di adanan tanya Mang, tanya. Haling ku aing tanya lah. Nak kerna naonan si eta Lali. Ih, Naon eta teh maksudna kikituanan? ieu teh ek melak buah tangan, kitu aya baruahan ti dieu. Geuning urang aya ka kota sok di bahanan buah tangan. Kapaleun. Saya kieu tah Mang. Naon eta teh maksudna eta teh? Nyao, cai kita kieu teh di adanan mah kudu dirukiah heula lah. Anjir teh. Marual apal maneh mah moal. Sampe ieu mah. Geus ulah di baturan jalma kieu mah nya balik ya. Awas mun ke mun aya hasil moal dibere moal.